Allah ngabogaan sifat atawa asma Allah ieu sampai datang ke 99 asma Allah. Lamun Haji Pendi kita nyebutan hiji-hiji asma Allah, lamun bisa dibere duit 1 miliar. Tuh, nyana hayang duitna doang teh lagi. Moal nyana moal bisaeun ka jenten kumagi. Tah. Asma Allah teh ya ieu jumlahna aya 3000 asma Allah. 3000 asma Allah. Nu 1000 ieu khusus dibikeun ka para malaikat Allah, alpun la ya'lamuhu illal malaikat. Nu 1000 deui khusus dibikeun ka para anbiya wal mursalin, nu jumlah 124.000. Wa alpun la ya'lamuhu illal malaika illal nabiyun, berarti geus 2000. 1000 jang malaikat, 1000 jang para anbiya wal mursal. Salasumi'ah fi Taurat, 300 dina Taurat. Salasumi'ah fi Zabur, 300 dina Zabur. Salasumi'ah fil Injil, 300 deui dina Injil. Geus sabaraha pen? Ji jumlahna kabeh geus sabaraha? 2900 kan kabehna 3000. Nyesa sabaraha? Tinggal nyesa 100. Tis'un wa tis'una fil Quran, 99 ieu diteunden dina Al-Qur'anul Karim, berarti sabaraha pen? Lambat aki-aki 2999. Hiji deui berarti wa wahidun la ya'lamu illallah, nu hiji dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kabehna jumlah ieu 3000 asma Allah. Tuh. Hai. Ieu teh anu tercatat dalam ieu teh tuh di para malaikat tuh, di para nabi tuh, di para ieu teh kitab Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Qur'anul Karim. Lamun ditempokkeun kabeh asma Allah ieu geus teu kabilang bermilyun-milyun asma Allah. Ayo coba ge manusia nu kuari aya beueulan ye nu kuari aya ye nu kuari aya manusia teh kurang leuwih aya 9 miliar. Setiap jelema boga ngaran teh, boga ngaran teh ya Supendi, ngaran lain Pak Supendi BF ngaran kan. Setiap ngaran jero nama eta tia ngaran tia nu Allah Subhanahu wa taala, berarti kabeh ge ieu teh nu ngaran ieu boga Allah Subhanahu wa taala. Berarti 9 miliar manusia yang punya nama eta teh nama Allah kabeh. Ayo ge kuari tina 9 miliar urang teh boga mata 2. Ieu teh mata aya ngaranan kan, mata ceuli aya ngaranan kan, irung aya ngaranan kabeh, leungeun aya ngaranan. Ieu kabeh boga Allah Subhanahu wa taala, geus sabaraha miliar-miliar tina jelema doang. Segala yang mata keranjang can ngaran-ngaran nu lain-lain, tatangkalan gunung-gunung jeung sajabana antah sabaraha milyun nama itu kabeh milik Allah Subhanahu wa taala. Mantakan ieu teh kabeh deuk berjuta-juta, bermilyun-milyun. Ieu teh engke ka dituna teh anu termaktub 3000, nu 3000 eta teh di 1000 dikamalaikatkeun, 1000 dikanabikeun. Ieu teh tinggal 1000 di kitab-kitab suci, kemudian terjadilah 99. Ieu kabeh milik Allah Subhanahu wa taala. Engke ka dituna wahidun fil asma, 1 asma Allah Subhanahu wa taala.
samajan kabeh mentakan ieu teh yuk kenali Allah melalui ciptaan anak tuh gunung, melalui asma Allah gunung. Yuk kenali Allah melalui asma Allah lautan. Yuk kenali Allah melalui asma Allah pohon-pohon. Ndek make jalur nu mana bisa. Ih Gusti nu agung masya Allah tekbe engke anu 3.000 teh ya anu kemudian tek dina Al-Qur'an eta dikerucutkeun jadi 99 ieu nu 99 ieu bakalna eta teh dikerucutkeun deui jadi 12 jadi 12 asma Allah mbahna ta mbah asma Allah segme tina anu 12 dibagi 3 berarti nu 3 teh beunangna berarti sering 4 kan maka 4 asma Allah fase kahiji 4 asma Allah fase kadua 4 asma Allah fase katilu ta eta teh ieu lah kajang pesawat hiber menuju alam kaditu alam malakut alam jabarut alam laut tanpa melalui ieu pesawat eta moal bisa mual bisa melalui asma Allah subhanahu wa ta'ala. Iya malaikat takbir turun ti luhur langit cet be isuk-isuk turun engke sore nara naik deui turun cet engke sore naik deui lain-lain deui malaikat ieu kabeh make asma Allah tanpa make asma Allah teu bisa kabeh. Gerakan turun nama malaikat, gerakan naik nama malaikat kabeh menggunakan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh masya Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadoa ka Gusti Allah, ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Duh Gusti anu maha awalas, nu maha asih, nu maha Rahman, nu maha pemberi kanikmatan. Ieu teh urang dibere nikmat mata bisa ningali eta teh kanikmatan ti Gusti Allah. Urang dibere ceuli bisa ngadenge eta teh kanikmatan ti Gusti Allah. Urang dibere naon bae kabeh eta kabeh kanikmatan ti Gusti Allah. Ja Allah mah Maha Rahman. Nikmat luar biasa. Termasuk Habib Rojak dibere jomblo eta teh kanikmatan. Ji. Atuh kanikmatan coba lamun teu dibere jomblo boga pamajikan musibah ka pamajikanna. Ketika ya Rahman ya Rahman ya Rahman kadenge ku golongan musyrikin. Cak golongan musyrikin eta deui Muhammad. Kamari ngomong cenah pangeran ngan hiji doang Allah. Kuari nyanap kamenta ka pangeran Rahman. Sebenarnya sabarasi nyana eta pangerana. Tak iya kan odob kos gitu kan odob. Mentakan kan mempertanyakan ari Rahman si naon ieu Rahman. Nu mana nu Rahman teh ya? Masya Allah. Ieu ngejek anu sangat luar biasa. Mantakan ulah aneh Nabi teh dihina setiap lengkah, dihina setiap gerak, dihina setiap naon be ieu pasti dihina, dirongrong itu perjalanan ambiya wal mursalin. Ulah aneh ketika terjadi rongrongan sakung maha bener nage tetap bakal dirongrong be ieu perjalanan ambiya wal mursalin. Dirongrong duh luar biasa. Kurang kumaha padahal mah Kiai Pudoli megahan ngaji kalembur unggal lembur ka ieu mah kalembur ka ieu mah nu ngomongkeun teu pirang-pirang ka Kiai Pudoli nyar amplop tuh
Nyen majlis Kiai Podoli tetek dengan majlis kan itu luar biasa kan istimewa. Siar agama melalui majlis, dibuat majlis teh anu nyumbang ke majlis tersebut ieu adalah harta anu bakal kajaga, bakal kapanggi jaga dina poe kiamat, anu terus bakal ngolocor anu sangat luar biasa. Tapi pan eta Haji Pendi ngeritik teu eureun-eureun ka Ki Podoli. Segala nyeun majelis sok tamah. Hayang ka alam tamah Ki Podoli, segala hayang nyeun majelis segala. Tuh, mereh henteu eta Haji Pendi. Nyumbang henteu, andaan ngomong teu eureun-eureun sok tamah Ki Podoli segala hayang nyeun majelis tamah. Ulah aneh. Perjalanan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak luput penuh dengan selalu kritikan dan kritikan. Kadengepun nyen masjid Kiai Podoli mulai eta Haji Pendi ngeritik deui bae. Eta mah pantesan gemuk awakna orenganan dahar di masjid tamah. Ya Allah, Kiai Podoli mikiran ieu pembangunan masjid. Kumaha carana masjid teh jadi menggalang terus be geus ngorbankeun harta boga-bogana. Boga duit sautak saeutik hayuh di ka masjidkeun. Kemudian ngajak babaturanna ngajak tetanggana terus be supaya yuk urang bangun masjid ieu teh kunaon sangeunahna. Haji Pendi mengomongna pantes heubeulnya lintuhnya cicing di masjid bau eta mah horeng guyang di masjid ieu. Tuh. Hei. Bener teh eta. Siapa yang mengkritik seperti itu dulu di zaman Kangjeng Nabi Muhammad? Tidak keluar Abu Jahal, Nador, Walid. Maka jelema yang mengkritisi daripada Kiai Podoli reng-rengana takbeh ieu berarti ngajalurna eta nasabna ka Abu Jahal berarti. Lamun hayang nyaho turunan Abu Jahal anu nganisbat ka Abu Jahal tuh model Haji Pendi nu salok ngeritik-ngeritik kana pembangunan. Ayo ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Sakit tuh godeah gedeblug, nanya untuk godeah gedeblug. Bahasa baheula ta godeah gedeblug. Ki Podoli godeah gedeblug, Masya Allah luar biasa. Nyieun majelis, nyieun pondok pesantren, nyieun masjid luar biasa, luar biasa. Pohara, Masya Allah. Kadang-kadang tipe tinggi teu bisa sarengana kunaon lantaran ieu teh tukang geus mulai nagih. Material nararagi luar biasa terus nyana teh memeras pikiran, memeras keringat, tapi kan Supendi ngeunah we sungutna ngomongkeun eta si sok-sok-soan segala hayang nyieun masjid si sok-soan si disoekeun dia tamah kan. Masya Allah, saha eta nu ngeritik atuh deuleuh we di ditu anu ngeritik junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal, Nador. Maka para pengkritik nu model kos kitu ieu adalah turunan Abu Jahal berarti. Masya Allah. Mulai wah mulai sadar Haji Pendi heuh asana aing rada Abu Jahal asana. Manusiawi junjunan sebagai manusia arod basariah atuh arod basariah teh lamun teu dahar biasa atuh aya lapar. Mun teu nginum aya aus, mun teu sare aya eta teh tundu. Biasa arod basariah butuh biologis. Arod basariah. Mantakan teu bisa diomongkeun kieu piraku nabi dahar. Loh, piraku nabi kawin.
Atuh itu mah manusiawi, cak urang mah arad basariah teh manusiawi. Set be otomatis ketika aya hidaan, aya kritikan jeung sajabana atuh aya kasedih kana langsa, itu adalah arad basariah, teu bisa basariah, teu bisa diomongkeun piraku nabi sedih karek dikritik sakitu doang ge. Manusiawi cak urang. Ih Gusti Masya Allah mantakan tah di dieu teh ya manusiawi Kangjeng teh sedih di mana aya kasedih itu teh butuh kudu dihibur, maka dihibur ku Allah melalui turun ayat kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Cak Allah subhanahu wa ta'ala memang seperti kieu wahai junjunan, kami ngutus para nabi samemeh anjeun baheula. Tuh deuleu Nabi Allah Isa, tuh deuleu Nabi Allah Musa, tuh deuleu Nabi Allah Ibrahim, sederetan para anbiya wal mursalin yang diutus kami, yang diutus oleh kami ka setiap masing-masing ieu teh ummatna kabeh ieu teh ya qad khalat min qabliha umam. Atuh kami ge ngutus ka anjeun deui kana hiji umat akur jeung umat anu baraheula samemeh anjeun sarua. Apakah Nabi Isa tidak dihina oleh masyarakatnya? Nabi Allah Isa alaihissalam dihina ku masyarakatna. Aya anu nuding kieu sagala ulah loba omong heuy anak zina, dianggapna anak zina Nabi Allah Isa alaihissalam. Coba Nabi Allah Musa alaihissalam pan sarua luar biasa, ketika lempang nyebutna masyarakat teu kira-kira ka Kangjeng Nabi Musa, heuy burut deuk ka mana, sagala dianggap burut Kangjeng Nabi Musa. Pedah kebiasaan masyarakat dirinya lamun mandi eta teh sok babarengan dina ieu dina kubangan, dina walungan teh bareng mandi dina sumberan. Kabeh tah eta teh mun lalaki ka we ari Kangjeng Nabi Allah Musa kan ngajaga aurat. Otomatis kan misah be geus mulai aya haji pendit teh nah rewosan. Sia nyaon teh kunaon anu mantak eta Musa teh dekeun bareng jeung urang anu kunaon atuh nya nama orang burut nya nama tah eta kan nyieun-nyieun ka situ tah mulai kan eta burut kos kitu teh atuh geus mulai bahasa teh mimpi ngalobaan mimpi ngaramean jadi viral luar biasa asal Nabi Musa lewat be rut coba ka seorang nabi, seorang rasul, bahkan ieu jajaran ulul azmi bergelar kalimullah anu langsung bermukalamah jeung Allah Subhanahu wa taala teu kagok dihinana sakitu. Tuh kan ieu ge ngajadi regreg ka Kangjeng. Oh heueuh nya horeng lain aing bae ieu teh nabi baraheula ge sararua. Masya Allah Ustad ulah aneh luar biasa dihina kieu-kitu teh deuleu para ustad baheula para kiai-kiai baheula sarua dihararina jalantaran pan ieu likulli Musa Firaun walikulli Muhammad Abu Jahal. Setiap Musa aya Firaunan, setiap Kangjeng Rasul aya Abu Jahalan. Atau berarti setiap kemunculan daripada ieu teh seorang tokoh, seorang pendakwah syiar agama, pasti di dia bakal aya Firaunan jeung Abu Jahalan. Berarti kan eta teh semi geus lah kuari mah semi Abu Jahal. Iya anu sok ngomongkeun nu ngeritik ka kiai, nu ngeritik ka ustad, ngeritik kana perjalanan anu sakitu luar biasa nah, ieu berarti semi Abu Jahal. Ya Allah, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam.
cak Allah subhanahu ulah dilingseuh wahai cuncuna, biarkan anjing menggonggong kapilah tetaplah berlalu. Nah, kerak mantep kan, luar biasa kan. Atur lamun sieun ka suara anjing bahaya. Moal anggeus ieu satu kapilah, satu rombongan, woi aya suara anjing sieun, leuk mundur, ilaha berangkat ka ditu kamu. Atuh moal jadi-jadi. Biarkan eta nu ngaromongkos kitu, eta mah anjing ieu. Nu ngeritik kiai, nu ngeritik ustad, anu nyungir-nyungir kritikan lagi, nu ngomong lagi nyengir-nyengir nyantai. Biarkan itu, jangan dianggap, karena itu adalah anjing-anjing. Bahasa lagi, biarkan anjing menggonggong kapilah tetaplah berlalu. Berarti sang pengkritik para ustad kiai itu adalah anjing-anjing. Mulai kanyawan kan keluarga, asal aya nu ngaheulai ngomong anjing sia bakal. Ayo. Geus mulai kan kanyawan kan? Mulai cak aja pengen diatur eta iyo. Sosowan kiai segala ngabangun segala nu kanyawan keur ekonomi kos kieu cicing anjing sia. Geus mulai loba anjing gitu, anjing loba. Ayo kanyawan gerakan anjing mah teu sapira anjing. Atau sapira anjing enggeus nya nama balangkeun eta bae geta ieu teh tulang bere tulang bae ngelel nya nama atuh nu kos kitu mah parabna tulang doang ieu mantakan jelema nu mengkritik pengkritik atuh anjing bere tulang selesai masalah. Teruskeun junjungan, kau diberikan wahyu melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Jadi ulah kaganggu ku hal-hal seperti itu. Litatlua alaihimul ladzi auhayna ilaihi. Ulah kaganggu hai para pejuang-pejuang Islam, santri, hai para pejuang Islam, ustadz, hai para pejuang Islam, kiai, tidak perlu terganggu dengan celotehan orang-orang yang mengkritik. Tidak perlu terganggu. Teruskan laju dakwatul Islamnya. Ulah sampai kaganggu ku jelema-jelema anu seperti itu sapira anjing tama. Selesai dibere tulang. Teruskan, ajarkan, siarkan Islam generasi kita, anak-anak orang, supaya mengenal huruf-huruf Al-Quranul Karim. Kajian teuin aya nu ngamongkeun bahasa kieu eta teh. Woi, hari gini jebut lagi. Atau ketinggalan dong. Woi, sekarang pakai kuliahnya ini sekarang mah belajarnya bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris dong. Itu apa bahasa Arab? Kajen jelema nu kos kitu teh antepkeun teh. Ieu urang teruskeun kenalkan huruf-huruf Al-Qur'an kepada generasi-generasi kita supaya mengenal huruf Al-Qur'anul Karim. Litatlua alaihimul ladzi auhayna ilaihi. Mulai cak kaji pendi aing meja pegal arateul kunaon ngadengekeun ustad eta ngomongkeun rukun wudu rukun salat bosan tama iraha majuna heuy tama teman baheula tama kuari mah geus mulai atuh modern kuari mah tuh cara gaya kipudoli kuari mah geus wiridan bae geus teu kudu ngajar rukun wudu wiridan kuari mah supaya jang maju usaha. Tah, geus mulai eta ge rada semi anjing kos itu kan. Heuy. Jelema mengkritik nu belajar rukun wudu, nu belajar rukun salat, mengkritik eta teh
padahal justru eta anu sangat luar biasa. Je eta mah heuy angel ngajak kos kitu mah angel tah mah angel kabeunghar cara kami ngaji mah geus teu kudu main kos kitu eta teh nu penting maju usaha. Terus engkena ka dituna teh ieu ku hasil pengajian kami mah teh usaha ditiupan unggal pojok poh hari siha di ka mana tah siha diawas ieu geus haruka tah meh teruskeun ulah lemah hai para ustad mengajarkan rukun wudu, ulah lemah mengajarkan rukun salat. Ieu nu diridhoi Allah Subhanahu, sang baginda diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaihi. Ku Allah Subhanahu wa taala tetap titah terus dibacakeun Al-Qur'anul Karim anu padahal mah eta teh golongan kafirin wahum yakfuruna birrahman. Betapa indah bahasa Al-Qur'anul Karim, di dieu teh ngimbangkeun di ditu kritikanna teh apa sih itu Rahman. Tadi dia ge wahum yakfuruna birrahman, padahal mereka ingkar terhadap Allah yang maha Rahman. Ye nu mantak titah litat selua alaihim allazi auhayna ilaik. Terus baca Al-Qur'an. Eta teh maksudna teh perhatikeun kandungan Al-Qur'anul Karim. Perhatikeun kandungan Al-Qur'an lantaran Al-Qur'an teh litaqra alaihimul kitabal azim allazi auhayna ilaik wa huwal Qur'an teh wa ma fihim min saraiil Islam wa tazinihim bihuliyatil iman. Memperhatikan Al-Quran teh, membaca Al-Quran lain untuk mendengarkan Al-Quran tok wungkul lain untuk mendengarkan daripada yete indahna bacaan-bacaan Al-Quran lain. Kandungan Al-Quran perhatikan, yaitu hukum-hukum Al-Quranul lantaran fa'innal maksud min nuzulil Quran, tujuan diturunkan oleh Allah Al-Quran wah al-amalu bima fi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul. Wa aqimus shalah, lain kajang ngadengikeun kieu doang. Ketika Mama Supendi membaca wa aqimus shalah khair eta datang ka luar biasa babudan ngomong khair lagi ari salat tilok lain kos kitu lain ari anu diomongkeun wa aqimus shalah ari salat tilok itu salah seperti itu. Lain ieu teh eta teh minuzulil Quran teh maksud minuzulil Quran diturunkeun Al-Qur'anul Karim di dieu teh titah dibacakeun maksudna al amalu bima fi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tuh tahsilus sayrahil hasanah datang ka terus be ieu taisirul hasanah, taisirus sayratil hasanah, perjalanan anu bagus nu diridhoi Allah Subhanahu. Kiai Podoli nyana mah henteu katalar Quran, tapi kunyana dikaji kandungan Al-Qur'anul Karim, sehingga tina kajian Al-Qur'an dipake nyana mah tilok be aya hasud kasasama tilok aya
tilok aya sombong lantaran caki podoli dina kajian Al-Qur'an eta teh teu meunang aya sombong, teu meunang aya hasud. Dipake ku ki podoli padahal Qur'an mah teu katalar. Ari Haji Pendi nya nama katalar Qur'an. Beuh masyaallah disebut lagi beuh hafiz nya nama. Pohara luar biasa. Atuh kunaon eta Haji Pendi ongko hafiz Quran, ongko eta teh hasudna teu kira-kira. Berarti kan eta hatena ge buluan kos kitu kan. Ustad katalar Quran, kiai katalar Quran, tapi hatena buluan hasud ka kiai deui, hasud ka ustad deui. Atuh bagusan kiai podoli teh katalar Quran tapi menggunakan Al-Qur'anul Karim. Kata siapa? Kata siapa? Ya Allah Gusti nu agung, latilawatil mahdoh walal istima'il mahdoh. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, Al-Quran bukan hanya untuk diperdengarkan, bukan untuk dilafadzkan, tapi digunakan. Itulah tujuan turunnya Al-Quranul Karim, lain untuk hanya dihafal tok nyante, bukan hanya untuk ditalar tok. Kadenge pen euy ari Quran talar, ari hate buluan huluh hasud ka sesama, sombong dengan ayana nya katalar Quran. Ye kiai saeta mah budak sanajan ngaji nang ngapake eueuh naonan lantaran kunaon atuh hebatan aing katalar Al-Qur'an. Justru dia eta juri gos kitu garana. Hei, baca atuh kandungan Al-Qur'anul Karim. Tuh nu geus hebat nu hebat mah Kiai Haji Rusdi nyata katalarnya make nya nama. Eta geus ulah diomongkeun tah ulah tah mah. Mim babi aula tah mah. Nya katalar nya make jasa kana Al-Qur'anul Karim eta mah geus ulah diomongkeun hebat tah mah geus. Ieu mah kieu ye, Kiai podoli teu katalar Quran tapi make kana ajaran Quran. Haji Pendi katalar Quran tapi teu make kana ajaran Quran. Atuh hebatan Kiai podoli. Tuh, ya Allah ulah di dieu teh talarna da ulah di dieu karena di dieu teh Al-Qur'an la tilawatil mahdoh walal istima' mahdoh walal muhafazoh mahdoh. Bukan itu tujuannya, bukan. Tujuan Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah ini adalah untuk diamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tah ieu urang kuari keur ngararaji, ieu keur menggali kandungan Al-Qur'anul Karim. Ieu takos kieu ngaranna. Masya Allah litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaihi wa hum yakfuruna birrahman. Di dieu teh ngandung isarah betapa luar biasa, berarti ulah sampai kufur kana kanikmatan ti Allah sang pemberi nikmat. Di dieu teh kesan pesan nu sangat luar biasa, wahum yakfuruna birrahman. Jelema kafir eta kufur ka Allah anu memberikan kanikmatan. Geus berarti lamun urang teh poho ka Allah anu memberikan nikmatan, atuh berarti urang mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir. Atuh semi ka dituna. Na'udzubillah min jali. Yuk urang renungkeun, urang teh boga mata teh nang pamere Allah. Dina mata teh urang bisa ningali kan dieu teh titingalian teh nang pamere Gusti Allah. Boga ceuli nang Gusti Allah, dibere dedengean nang Gusti Allah.
kabeh urang teh anu urangan nang Allah Subhanahu hatta Haji Pendi boga-boga anak anu geus kolot ge masih hudang keneh hudang teh itu kan nikmatan ti Allah yang harus disyukur. Sagala geus seteruk anu perlu disyukuri ku ieu teh kan nikmatan ti Allah Subhanahu wa hum yakfuruna birrahman. Hanya orang kafir yang ingkar terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tuh Gusti Masya Allah mantakan kurang teh eusi melalui iman jeung pertekadan anu sahih. Urang alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu. Alhamdulillah urang boga keyakinan anu pinuh ka Allah Subhanahu. Maka dengan iman ka Allah berarti ieu adalah kaasupkeun kana ieu tia min ahsanil mahasin. Ketika kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala min akbahil maqabih ngaranna. Min akbahil maqabih. Ketika orang boga pertekadan soheh mual suuzon ka Gusti Allah, mual aya bahasa kieu bakalna teh kunaon sih ieu Gusti Allah kaing ieu tempo perhatikeun kok aing ngajomblo bae. Eta ngaranna suuzon ka Allah. Jadi kata Habib Rozak, kenapa saya ini kok jadi jomblo begini? Itu suuzon sama Allah. Atuh jorek lamun geus suuzon ka Allah atuh luar biasa. Kunaon sih? Padahal aing kurang kumaha ti peuting tahajud, tapi kok ieu bangkrut usaha mimpin merosot bae. Itu suuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kunaon sih andan aing dibere muriang, kahayang mah tuh Haji Pendi nu bere muriang mah. Eta mah nya suujon nya hasud berarti kan? Ya Allah. Yuk urang bangun budaya husnuzon, budaya baik sangka, bangun kurang manfaatna gede luar biasa. Manfaat anu sangat luar biasa. Husnuzon al-i'tiqadul hasan teh taksirun baligun. Itu sangat luar biasa bermanfaat sakurang. I'tiqadul hasan taksirun baligun, termasuk ialah husnuzon manfaatna anu sangat luar biasa. Nusok diomongkeun ku Ki Pudoli idil patahas bakti qadurufi wa kullu malam yaqtaqid lam yantapi. Ih Gusti nu agung yang bermaan manfaat teh ya ieu husnuzon. Ya. Ya, dina obat ya. Beak kabeh ku husnuzon beak kabeh. Eta teh ya kan ieu teh lamun arateul. Eta teh sok dibere obat teh sok ngaranna teh sitarijin. Ya kan? Sitarijin teh aya obat tah di dokter teh eta leutik biru. Aya sitrisin, aya sitarijin ya, pokona teh obat ateul. Eta hampir akur jeung obat tikoro. Obat ti ketenggorokan, bentukna maksudna teh ya, bentukna leutikna jeung biruna akur. Tah asal aya ngomong gagola teh jana aratel tata inum obat atel jakola teli asal cager Haji Samad gagaro betah bere kukola cager
Bo aya bangsa 10-an meta nu aratel teh tiba-tiba dibere eta cager barang prak be aya dokter aya maksana aya jelema nu ngarti kana obat dieu bah ja ieu mah obat tikoro ayo ja ieu mah obat tikoro ji emang gitu atuh lain eta mah tah atuh barang nyaho eta obat tikoro nu atel teu mempan deui kunaon ieu kayakinanna leungit keur tadina mah keur can nyaho mah atuh pan aya kayakinan asal dibere manjur yakin kan tek be lantaran eueuh kayakinan kuari mah atuh teu manjur tah ieu berarti kan taksirun balig dahsyat kamangpaatana sebuah keyakinan anu sangat luar biasa. Tuh, matakan dina ilmu kedokteran teh kan aya bahasa sugesti. Wah, moal ngarti Haji Pendi mah. Moal tah mah ieu. Sugesta deui. Eta teh kan sedangkan keyakinan. Gusti masyaallah. Ya. Kiai Pudoli kiai. Ya kan? Haji Pendi tukang karung bari tukang oplos, berarti kan tukang tipu kan? Atuh Kiai Podoli kan kiai, Haji Pendi kan tukang karung, bari tukang oplos, berarti kan tukang tipu. Atuh kan? Cuman neule penampilan kan penampilan teh rada kiaian Supendi. Kunaon atuh kan di dieu nyana jasna geus rada barolong teh ya lempang geus rada ngotoyon bari kejeung geus make tungkan sek jelema nu teu nyaho mah eta cium tangan bolak-balikna ka Haji Pendi lain ka Cipudali hidup Haji Pendi bagi jelema nu teu nyaho mah pasti kan gitu kan tah otomatis nyana berga iktikodun eta teh Hasan kaki ka Haji Pendi menta cai sek be lanjut menta cai kaki Pudoli ngan nyana teh lah setengah hate ieu mah kiai sajan keging ora keneh tuh kiai kolot tuh sek be itu bakal manjuran nu Haji Pendi padahal tukang tipu pertekadan anu sangat luar biasa teh dibutuhkeun mantakan dina ilmu eta teh thariqah teu bisa ujug-ujug dibere murid teu bisa henteu bisa ujug-ujug jelema teh datang eta teh dibere jarang dibere henteu teu bisa kunaon karena ieu kudu menguji keyakinan ka guru heula sebab iya di mana ayat tidak yakin terhadap guru mual manfaat semet-met acan itu mental bakal manbuz bahasana ge manbuz bukan terputus manbuz lamun terputus in kita ngaranna eta mah putus kasanadan tapi lamun eta teh manbuz bakal na'udzubillah min jadi manbuz teh ngubrus sekarang bahasana manbuz tuh suuzon ka guru sedengkeun ieu teh tingkat tertinggi daripada ujian sang murid ka guru teh dibere ku Allah bakal suuzon ka guru terus ieu ngalawan suuzon ka guru repot libat-bantaran namantakan diuji heula ku guru teh terus be teh geus tahan banting si murid dia kadeleuna tahan banting geus diajak papanasan deuk digasak titirisan deuk diajak kumaha bae nyana geus tahan banting kakarak dibere sek be kunaon engke supaya tingkat eta teh kayakinanna teu lepas ari kakarak doang mah kakarak lagi dibere teh be kumaha kakarak mulai lagi pertengahan suuzon ka guru wasalam kan ieu percuma luar biasa
Iya deh, jeritan suara jomblo hese. Ya Allah, ya Rabbi. Wahum yakfuruna birrahman. Baheula aya rombongan eta teh begal surok di dieu teh. Ruya kacaritakeun aya rombongan bahwa ieu teh seorang begal anu sangat luar biasa. Tuh. Anna jama'atan minas surok nazalu ala ahli ribat. Eta begal kurang leuwih rombonganna cak sakaol 7-an, cak sakaol 12-an, cak sakaol 15-an. Serem warna begal, kumis mablang. Geus rada putih berarti kan. Pimpinana geus eueuh huntuan ompong. Masya Allah. Senjata nogel. Senjata nogel atuh ngaranna ge kan jawara. Rampok. Buaradah luar biasa. Tapi eta teh nya leumpang ka sorean, ka magriban. Ayeuna dame-dame urang namu yuk ka imah kiai. Sek berombongan begal eta namu ka imah kiai. Caknyana teh kan ari di kiai mah biasana sok disuguhan kopi, dibere dahar, urang daripada ka warung sedengkeun can boga mangsa. Jadi can aya begaleun can mantakan kan lulumayaneun be eta teh ieu. Tah, aya eta kita anu barwatak begal aya. Namu ka imah kiai teh lulumayaneun be eta teh ieu. Eta ngaranna berwatak begal, pas itu ngaranna masalah. Bebas. Ya Allah. Atuh datang tak bengetok imah kiai tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Mangga. Atuh kiai deuk wah deuk wau deuk henteu atina dipersilahkan asup. Dariuk eta teh rombongan begal terus ditanya ieu ti mana Bapak jeung reka mana. Santai be eta begal ngomong kami teh ieu sebagai pejuang Islam. Nu ngabela agama sapopoe kami tempur di medan perang atau kaantar ieu kami sebagai mujahid fisabilillah. Ya wajar lah kantor jan nogel senjata nage koreng rampok sebenarnya tuh mujahid fisabilillah beuh atau eta kiai bungah kacida luar biasa. Kunaon lantaran katamuan jelema suci eta teh kan tukang perang mah jelema suci darah nageh atuh leuwih meusengit daripada minyak misik. Mujahid ketika gugur di medan perang teh atuh langsung jadi syuhadaullah. Beuh masyaallah nya namang geus teu mangge proses naon langsung ieu teh ucang-ucang di sorga. Mulia atau sangat luar biasa. Iyalah mujahid fisabilillah teh kan kitu. Pemikiran kiai ieu tamu kan jelema suci, horenganan begal. Horenganan rampok kan. Bebeja ka pamajikana. Ka pamajikana siapkeun dahareun. Ayo boga naon bae puprak pek-prek. Boga endog pek-prek. Aya bangkong pek-prek. Atuh ka orai-orai. Hartina subuhkeun ieu jelema mulia luar biasa. Surti atuh pamajikan kiai. Geus kabiasaan narimaan tamu, geus kabiasaan susuguhkeun tamu teh surti ketika
salakina ngomong kos kitu teh langsung gegeraan masatek be jang naon jang nyuguhan tamu sebab ieu jelema suci mujahid fisabilillah goreng jerona mah begal garong gorenganna saenggeusna asak eta teh laju diangsongkeun disuguhkeun pahayya lahum ta'aman mulai disayapkeun teh tidinya pamajikan kiai teh ya gegeuraan nyana nyokot cai kajang kokobok para mujahid lantaran deuk dahar didinya disiapkeun ja'at imro'ah bitostin liyagsilu aydiyahum qabla ta'am supaya para mujahid ieu memeh daharna kokobok heula eta langsung anu ngangsongkeun ageh pamajikanna kiai cek ieu mah jelema suci tek atuh kokobok dirinya kokobok bismillahirrahmanirrahim atuh rampung ge paseh bismillah mah nya teh perkara luar biasa ieu kokobok beres kabeh eta kobokana ku pamajikanna dibawa ka jero cak pamajikana teh ieu cai berkah tulama deuk menta berkahna lantaran ieu urut kokobok jelema suci mujahid fisabilillah kabeneran eta teh boga anak muriang teu wala kaya geus teu cager-cager geus berobat ka mamana ngedang beges hese berobat ka mamana geus teu daek cager-cager eta teh ya tah laju diusapkeun diinumkeun ka anakna tabarukaneng ieu teh ieu urut kokobok mujahid bago tek be masyaallah di dieu dicaritakeun anakna teh buta beungeutna teh ya masyaallah pagos salatil mar'ah laju eta cai urut kokobok teh dikumbahkeun wajah ibnatiha kana wajah anu jadi anakna eta teh pa asbahat salimatan minal ama cager langsung cager luar biasa masyaallah naon eta mahalna sebuah keyakinan mahalna sebuah keyakinan urut kokobok rampok padahal makan eta urut kokobok garong padahal mah tapi lantaran keyakinan ieu jelema suci lantaran mujahid fisabilillah atuh takbih dibere idil patahas ba'ti qadurupi wa kullu malam ya'taqid malam lam yantafi kan kitu eta teh sanajan menta cai ka mama pudoli ka abuya pudoli ya kan mama abu ya tapi kurang keyakinan la naf'a tidak akan bermanfaat manfaat jadi nu dibutuhkeun teh sebuah keyakinan iyalah ieu bentuk bangun sebuah keyakinan anu sangat luar biasa iyalah urang supaya memperbanyak bersyukur terhadap Allah Subhanahu litatlu alaihimul ladina awhayna ilaihi wa hum yakfuruna birrahman mantakan cak Allah qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab bejakeun wahai junjunan bahwa ar-rahman teh adalah rabbi Tuhan kaula pangeran kaula la ilaha illahu tidak ada Tuhan selain ar-rahman Allah anu maha rahman anu maha pemberi kasih sayang anu maha pemberi berbagai kenikmatan-kenikmatan tawakkaltu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab kami sepenuhna menyerahkan diri ke Allah Subhanahu kami sepenuhna kembali ke Allah anu maha rahman tuh masya Allah inilah luar biasa mentakan hiji biarkan sang pengkritik yang mengganggu daripada laju dakwatul Islamiyah
ieu ulah dilingse, biarkan, anggap itu anjing yang menggonggong. Tuh, jadi lamun tek dilingse sampai kapan untuk berjalan? Satu. Keduanya ialah bangun sebuah keyakinan, sebuah keyakinan, sebuah pertekadan supaya orang selalu ieu teh aya husnuzon. Yuk orang husnuzon kanu jadi pamajikan, husnuzon kanu jadi anak, husnuzon kanu jadi dulur, husnuzon kanu jadi tatangga, komo-komo kanu jadi guru. Ieu kudu dibentuk husnuzon, husnuzon, husnuzon. Karena 1000 kali kita berguru, tapi kalau suuzon terhadap guru, ieu eueuh manfaatan sama sekali. Mantakan ialah nu kudu dibangun sebuah bangunan husnuzon, taksirul anu eta teh ngamantakeun baligun anu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan orang selalu dilindungi Allah, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah memberikan kasih sayang. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.